urang naonan urang mah nyaritakeun ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jamatina alim teh maneh tasufamil ilmi aya ilmuwan kesibatan gue ilmu kuloba jadi ulama nah itu ya loba kanyaho geus lamun loba kanyaho loba kasieun urang urusan dahareun deh nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawetan naon ngaranna formalin lain formalin mah pengawet mayit siapa teh aku gue eta kene berarti kurang ilmu teh sia karek digetak sakitu lagi sieun tah itu ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi nu boga pabrik mie teu daekeun ngadarmi nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi ta'ala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nya mah dua taga dititahan ya mung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan gua kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang ulah kaget lamun kaya emah ulah kaget darah tinggi ulah kaget ginjal ulah kaget dan lain sebagainya mie teh lain lalagan embungeun nu boga pabrik mie nah kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh itu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana embung ku ilmuna lamun nyana daek berarti bunuh diri lantaran iya abi berojak mah teu nyahoeun terus teu nyaho teh kurang ilmu nyaho huntu bae murag tuh kan teu nyaho urang teu nyaho mah kitu anu boga pabrik rokok embungeun nemantak karyawan aya karyawan nanya Pak ini pabrik punya bapak iya terus kenapa bapak nggak merokok nggak apa-apa cek teh nggak apa-apa enggak saya mau tanya aja bapak ini kenapa nggak merokok nggak apa-apa kan di situ saya udah kasih merek cek teh kasih merek bahkan pakai non kita tengkorak segala ya pakai takut kurang puas pakai tengkorak geus bari ngamerekan mengundang penyakit kanker dan lain sebagainya kemudian aya tangkorakan itu nyana ditanya deui ku karyawan bapak kenapa oh karena saya kan bisa baca lalu itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa yang diperbolehkan merokok itu yang nggak bisa baca itu jadi yang nggak bisa baca pasti merokok yang bisa baca yang enggak aja nyana teh dan mantap bangsa ngerokok itu bisa baca tak teka ilmuwan tak kuno ngarokok teh padahal geus dijelaskeun nu boga pabrik rokok ge teu daekeun ngarokok teka ilmuwan tak urang pajar lalagaan tuh teka ilmuwan asa teka ilmuwan mah eta urang nyaho teh asup hate ilmu teh asup hate okos urang nyaho ilmu tasawuf kan di bibir doang teh asup hate eta kos kitu teh eta kos kitu percis okos kula neuleuh di Tanah Abang keur ka Tanah Abang emang kieu osok kana ta ulah loba omong atuh sia ya ieu jelema saha ka Tanah Abang pas liwat deket masjid neuleuh tukang jam teh pernah gede belah kenca tah kula seserian sorangan kunaon sebab eta teh aya anu zikir jam teh jam illallah aing inget wah ieu kos saji pendi cek ulah ieu illallah teu maksud eta jam illallah gede bae gede kugula dideleukeun bae bisa nya jelema nyieun kos ieu
Oh berarti Haji Pendi teh ilallah teh kos kieu ya. Berarti kos patung teu maksudeun. Berarti kan terjadi naon eta kos ilallah kan kos gitu doang, jadi di remote doang. Nah ieu urang di remote ku sara mal jadi wali kajian kuku maget, tapi teh ngarokok ya bagusna. Ya bagus ngarokok. Aya jelema tukang ngarokok nu ku bari dicaritakeun teh batuk bae. Carekanan ku imah sabelah. Siap. Batuk bae ngarokok. Geus ngeunaan gitu batuk bae ngarokok bae. Iya tuh aing sia-sia. Lain kitu mah karunya ka sia. Geus batuk bae ngarokok keneh bae. Atuh kaji neng mah beuki cingana. Atuh sia. Danang ka dokter ge. Lah tuh ngarokok. Geus lah cenah ulah loba omong. Geus pes beparem lampu. Menang 2 poe. Nyana batuk bae pan di mah. Nya poe nya batuk bae. Aya pamalingan dek maling kadinya. Dek maling. Barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang. Sial dek nyana batuk bae jelema teh aing dek maling ka imah nyana. Diitip bae batuk bae. Pindah nyana ka imah nu teu batuk. Jadi kuari malingna pindah. Tadi nu ka imah eta jangan nu sugina. Akhirnya pindah ke tetanggana teh nu nyarekanan wae. Oh, beak kabeh. Barang bebeja teh isuk-isuk, oh imah aing kapalingan, jak nyana teh keur aing teu bogana naon, kapalingan. Eta sebenarnya mah ka imah aing dek malingna mah. Jadi ngan kulantaran aing batuk bae teu jadi. Neangan nu sepi imah sia. Aing mulai kuari mah ngarokok lah jak nyana tuh. Sial jasa itu. Jadi aya faedah teh ngarokok. Tapi lamun teu batuk terjadi. Ieu keur carita ilmu. Makin loba kanyoho makin sieun. Ketika ieu aya anu mandak ye. Dokter loba nu mbeungeun ngadahar obat. Dokter maning diurut cek cenah. Ai ka pasien mah, ini jangan diurut. Hati-hati ya. Kalau diurut bengkak. Ai nyana nama teh daekeun, ngurut pugunya aja. Tuh di Haji Ining dokter diurut malulu. Di Haji Ining di Cipanas, oh dokter diurut malulu. Wah, luar biasa. Ai ka pasien mah, alas hati-hati, jangan diurut, harus pakai obat. Efeknya diurut ini. Gilirannya anak teh daekeun ngadahar obat. Tanya, kenapa dok gak mau makan obat? Saya tahu ramuan obat ini, obat positifnya sekian, negatifnya sekian. Ramuannya ini. Positifnya sekian tapi negatifnya sekian. Oh bahaya. Kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya. Tidak ekor. Makin nyaho nyana makin mungkin. Merengket baik. Tidak ekor nyana mah. Ngadahar obat makin nyaho makin mung. Eta kan urusan awak. Nah iya kuari urusan gaib. Makin nyaho bahwa dunia nyelakakeun makin mundur. Makin nyaho makhluk bakal nyelakakeun makin mundur. Ulangian jaringan jeung makhluk makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakeun urang kudu perangan nafsu. Makin nyaho setan teh atuh mubin ku urang kudu musuhan setan, tetapi urang teu pernah kan ka arah eta. Berarti kan lain ulama. Lamun ulama makin menjadi-jadi kerjaan jadi ulama mah kerjaan dimuih teu sakitu barang dimuih jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan. Tuh, siapa jar aing bae kan dilaporkeun bae geus we ku MUI. Aju MUI gregeteun we ka aing. Lain. Ieu cek banseh. Wah, cenah mana bajinganana? Dina kitabna mana? Teu sama sok ngalek-ngalek. Tuh kan? Ulama mah makin loba kanyaona makin sieun. Makin sieun. Sebabna hayang ka Allah. Nah, ini tadi diceritakan ya masalah ulama. Inilah madha ilmi fikum illa liyandurikum walam adatikum li'ajibakum inda likul jannah faqad ghafartu lakum. Mantak jak dirina alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji dan duka Allah anu mangalaman sakabeh Allah alam ala kulli hal kana seluruh tingkah anu ngajadikeun darajat sebagai penjaga lil abidin, anu ngajadikeun urubat lil arifin wa kana qadil tamasa wallahu a'lam bissawab. Pangkat jelema
beda-beda. Aya asin, aya taqin, aya abidin, aya arifin, luhurna nabiyyin mursalin. Jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna, mendak beda karesep, beda kahayang. Karesepna aya nu salat bae, aya nu maca Quran bae, aya nu maca sholawat bae. Jadi karesep dalam rangka meraih ridha Allah, pangkat indallah, ia adalah beda-beda. Jadi kanyahokeun kudu hina masing-masing anu nyaho. Aya anu secara umum baik, aya anu ditata ibadah ka Allah sakumaha penataan derajat dunia. Ini mimpi pendidikan sekolah SD, SMP, SMA, daftar jadi PNS mana udah nyogok nate sebarat kira bara tuh ayo nu 30 nu 50 macem-macem nekana neraka mah dibelaan tuh pendidikan naik. Polisi abri miti daftar terima pendidikan tek kemarin jadi tamtama yang ningkatkan itu darajatna pendidikan deui bayang ke manehanana meraih kapten terus kemudian itu jadi gitu abri jadi jenderal kolonel dan sebagainya. Eta teh menang nata. Nah pangkat menurut Allah ge sarua ditata ku urang. Aya anu masantren ge campur bari sakola sekedar jang mengenal Allah di bibir doang. Moal datang ka teh moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mudirun eta mah ku situ mangandi bibir doa naik salap santen ngaji amil jurumiyah biasanya datang ke 15 tahun mah maca triat takrib menang curat-coret bisa mayang mengenal Allah rada kabelajero rada kabelajero mun wahama mun teu kena hama mun teu kana hama mun kena hama kena hileut atuh sarua bae aya anu geus beres pesantren ditata melalui pendidikan khusus untuk meninggalkan ilmu tidak ditinggalkan satungtung make ilmu baik ibadah mual mantep ditinggalkan ilmu supaya orang boga rasa orang memakai ilmu baik atau di syariat baik ilmu hukum ditinggalkan eta kan orang mau berapa eta kok itu berapa lo nuntun itu berapa dek make adab ditata ibadah teh jadi dek nunggalkeun Allah dina pagawean nunggalkeun Allah dina asma nunggalkeun Allah dina sifat engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat tinggalkeun ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik hujud gidambako mughalafatan lil hawadisi tongtreng ilmu tuh pasti ada ilmu tuh dik ninggalkeun ilmu eta
pindah karena rasa kita ditinggalkan dah kurang nyaritakan wujud mah ilmu didalilan kurang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta mah ilmu ngaran ditinggalkeun make kos kitu bae mah teh ibadah TK teh mah kos kitu. Nah ikan dik ninggalkeun eta kan kudu aya guru. Nah ieu kitab ieu teh dik mengarah kana ninggalkeun ilmu. Mantak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaqilahumul hitan. Itu supaya bener-bener ditata heula ilmuna. Kena jadi ulama abeh sieun. Sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu. Jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung. Jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing. Jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia. Sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pahit sumun qatil. Dunia teh zahirna halawah batinna sumun qatil racun anu mematikan. Geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi, geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi. Urang sieun ka sapi, banteng, galak lumpat. Sieun ka maung lumpat. Kuari urang sieun ka Allah, endaan bobogohan jeung dunia. Berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasad. Malah mah urang wiridan salat di hayang dunia. Kumaha loba tahajud ge maksudna mah dunia. Urang mah nanaon ge dunia bae. Ieu mantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan. Ieu teh maksudna dunia. Lumpat kalar kidul wetan kulon ge lah cek ahli mantek mah dunia sia. Kaden teh endek lumpat ka kaler ka kidul kalar teh lah ulah loba omong. Cablak-cablak amat sumut dunia sia. Loba omong. Ye cenah sia marah ini balik sagari itu. Ipana jukos kita ini gitu bae. Dunia kajahoan bae geus. Kajahoan kajen kumaha ge. Diklumpat ke mana dunia bae. Nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu. Nyamperkeun neraka. Jelema lamun bobogohan jeung dunia, neangan dunia berarti neangan neraka. Da cenah kiai ulah sok ngomong kitu jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah ka aing kitu bae sih. Ieu mah. Well beres nyaho seuneu bakal ngahuru lumpat nyaho dunia bakal dilakakeun teu rek lumpat urang mah teu nyaho. Berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah. Sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallah min ibadihil ulama nu sieun kuari pinter jasa hadis da pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi teu sieun ka Allah lain ulama teh bagus gitu mah bajingan belon mah handapkeun bajingan luhuran teh belon bajingan makan parah lain cakula cak Tuan Syekh Abdul Qadir ikir nerjemahkeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ai sakadar loba ilmuna bari teu sieun kana dunia mah tah lain ulama nu kitu mah bajingan anu sieun ka Allah ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia mantak teu layak ieu diaji ku urang teu layak ieu kitab ieu teu layak diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok di partai teu layak cak ku doli kumaha di NU sarua pun si masuk gajun dek NU bae teu sarua ieu wallahi mantak teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar saurang mah ieu dek dikodok kacerokan urang lamun ngodok mah aya bae anu ngageriwel teu sama haji bae kan asal bab ngodok begitu dikodok begitu iya lain lalagaan ya orang nonton ya orang nonton ahli-ahli Allah maca kitab ieu orang nonton urang naonan urang mah nyaritakeun ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jamatina alim teh manit tasofa bil ilmi
aya ilmuwan kesifatan ku ilmu ku loba jadi ulama. Nah ieu teh ya loba kanyaho geus lamun loba kanyaho loba ka sieun urang urusan dahareun we nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawetan naon ngaranna formalin lain formalin mah pengawet mait siapa teh aku gue eta kene berarti kurang ilmu teh sia karek digetak sakitu we geus sieun tah ieu teh ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie nu boga pabrik mie tiraikeun ngadahar mie nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi ta'ala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nya mah dua taga dititahan ya mung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang ulah kaget lamun kaya emah ulah kaget darah tinggi ulah kaget ginjal ulah kaget dan lain sebagainya mie teh lain alaga embungeun nu boga pabrik mie nah kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh itu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana embung ku ilmuna lamun nyana daek berarti bunuh diri lantaran ieu abi berojak mah teu nyahoeun terus teu nyaho teh kurang ilmu nyaho-nyaho huntu bae murag tuh kan teu nyaho urang teu nyaho mah kitu anu boga pabrik rokok embungeun nu mantak karyawan aya karyawan nanya Pak ini pabrik punya bapak iya terus kenapa bapak nggak merokok nggak apa-apa cek dia teh nggak apa-apa enggak saya mau tanya aja bapak ini kenapa nggak merokok nggak apa-apa kan di situ saya udah kasih merek cek dia teh kasih merek bahkan pakai non kita tengkorak segala pakai tengkorak takut kurang puas pakai tengkorak guys bari ngamerekan mengundang penyakit kanker dan lain sebagainya kemudian ayat tengkorakan itu nyana ditanya deh kok karyawan bapak kenapa oh karena saya kan bisa baca lalu itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa yang diperbolehkan merokok itu yang nggak bisa baca itu jadi yang nggak bisa baca pasti merokok yang bisa baca yang enggak aja kan ya dan mantak bangsa ngerokok itu bisa baca kah teka ilmuwan tak kudu ngarokok teh padahal mah geus dijelaskeun nu boga pabrik rokok ge teu daekeun ngarokok teka ilmuwan tak ku urang pajar lalagaan tuh teka ilmuwan asa teka ilmuwan tah eta urang nyaho teh asup hate ilmu teh asup hate okos urang nyaho ilmu tasawuf kan di bibir doang teh asup hate eta kos kitu teh eta kos kitu percis okos kula neuleuh di Tanah Abang keur ka Tanah Abang emang kieu osok kana ta ulah loba omong atuh sia ya nge jelema salah ka Tanah Abang pas liwat deket masjid neuleuh tukang jam teh pernah gede belah kenca tah kula seserian sorangan kunaon sebab eta teh aya anu zikir jam teh jam illallah aing inget wah ieu kos haji pendi cek kula ieu illallah teh maksud eta jam illallah gede bae gede kula dideleukeun we bisa nya jelema nyeun kos ieu oh berarti haji pendi teh illallah teh kos kieu ya berarti kos patung teu maksudeun berarti kan teu jadi naon eta kos illallah kan kos kitu doang jadi di remote doang
nah ini orang diremot kusara mal jadi wali kajian kuku maget tapi tak ngarokok ya bagusna ya bagus ngarokok aya jelema tukang ngarokok nuku boleh dicaritakeun teh batuk bae carekanan ku imah sabelah sia batuk bae ngarokok geus ngeunaan gitu batuk bae ngarokok bae ieu tuh aing sia-sia lain kitu aing makarunya kasihan geus batuk bae ngarokok keneh bae atuh kaji aing mah beuki cingana atuh sia daunang ka dokter ge lah tuh ngarokok geus lah cenah ulah loba omong geus pes parem lampu menang 2 poe nyana batuk bae pan di mah nya poe nya batuk bae aya pamalingan dek maling kadinya dek maling barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang sial dek nyana batuk bae jelema teh aing dek maling ka imah nyana diitip bae batuk bae pindah nyana ka imah nu teu batuk jadi kuari malingna pindah tadi nu ka imah eta jangan nusugina akhirnya pindah ka tetanggana teh nu nyarekanan wae oh beak kabeh barang bebeja teh isuk-isuk oh imah aing kapalingan jak nyana teh keur main teu bogana naon kapalingan eta sebenarnya mah ka imah aing dek malingna mah jadi ngan kulantaran aing batuk bae teh jadi neangan nu sepi imah sia aing moal-moal kuari mah ngarokok lah jak nyana tuh sial jasa itu jadi ayah faedah tentang ngarokok tapi lamun batuk terjadi ya cerita ilmu makin loba kanyoho makin sieun ketika ieu aya anu mandak ya dokter loba nu mbeungeun ngadahar obat dokter maning diurut cek cenah ai ka pasien mah ini jangan diurut hati-hati ya kalau diurut bengkak nyana nama teh daekeun ngurut pugunya aja tuh di haji ining dokter diurut malulu di haji ining di Cipanas tuh dokter diurut malulu wah luar biasa ka pasien mah alas hati-hati jangan diurut harus pakai obat efeknya diurut ini gilirannya anak teh daekeun ngadahar obat tanya kenapa dok gak mau makan obat saya tahu ramuan obat ini obat positifnya sekian negatifnya sekian ramuannya ini positifnya sekian tapi negatifnya sekian oh bahaya kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya tidak ikut makin nyaho nyana makin mungkin merengket baik tidak ikut nyana mah ngadahar obat makin nyaho makin mung eta kan urusan awak nah iya kuari urusan gaib makin nyaho bahwa dunia nyelakakeun makin mundur makin nyaho makhluk bakal nyelakakeun makin mundur ulangan jaringan jeung makhluk makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakeun urang kudu terangan nafsu makin nyaho setan teh atuh mubin urang kudu musuhan setan tetapi urang teu pernah kan ka arah eta berarti kan lain ulama lamun ulama makin menjadi-jadi kerjaan jadi ulama mah kerjaan dimui teu sakitu barang dimui jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan tuh siapa jalan aing bae kan dilaporkeun bae geus ku mui aju mui gregeteun bae ka aing lain ieu cek banse wah cenah mana bajinganana dina kitabna mana teu sama sakang nalek-nalek tuh kan ulama mah makin loba kanyaona makin sieun sebabna hayang ka Allah metacit Gusti Allah dina hadis qudsi khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi kaula ngadamel kana roh Muhammad tina cahaya zat kaula sakumaha Abi Hurairah pernah ngajelaskeun ti Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi khalaqanillah min nuri Allah ngadamel ka kaula tina nur Allah ya Allah mata ti Kangjeng Nabi awaluna khalaqallahu ruhi pangheulana makhluk nu didamel ku Allah ruh kaula wa awaluma khalaqallahu nuri pangheulana makhluk nu didamel ku Gusti Allah nuri cahaya kaula wa awaluma khalaqallahu al-qalam pangheulana makhluk anu didamel ku Gusti Allah pena wa awaluma khalaqallahu al-aqlu pangheulana makhluk nu didamel ku Allah akal beda-beda sih
pertama ruhi, kedua nuri, katilu kolam, opat akal, horeng fal muradu minha syai'un wahid nu dikarepkeun mah hiji naon wa huwa al haqiqatul muhammadi nyaritakeun ruhi Kangjeng Nabi, nyaritakeun nuri Kangjeng Nabi, nyaritakeun kolam Kangjeng Nabi, nyaritakeun akal Kangjeng Nabi. Kok beda-beda sih kumaha menyikapina? Lakin summiyan nuran, ketika pertama dingaranan nur ruh Kangjeng Nabi nur likaunihi sofian an zulumatil jalaliyah, lantaran cahaya bisa nganyekaskeun ngabersihan nyaangkeun tina kepekan-kepekan bangsa jalal. Jelema teh nyahoeun ka pangeran sorot ku nur Kangjeng Nabi bae nyaho. Jelema teh nyahoeun kana haram sorot ku nur Kangjeng Nabi bae nyaho. Jelema teh nyahoeun kana ieu teh salat wajib sorot ku nur Kangjeng Nabi bae nyaho. Jelema teh nyahoeun kana ilmu marifat sorot ku nur Kangjeng Nabi bae nyaho. Jelema teh nyahoeun kana bahwa yen kredit teh haram sorot ku cahaya jurig bae ngridit. Saya jurig. Lamun aya kiai masih kene ngridit can kasorot ku nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya jelema masih kene nyokot duit bang can kasorot ku nur Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun masih kena aya jelema korupsi di negara can kasorot ku nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya jelema maling, aya jelema mabok, aya jelema zina can kasorot ku nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran nu mantap dengaranna nur likaunihi sofian an zulumatil jalaliyah. Tinggal datang ka mana nyorotna Kangjeng Nabi ka urang ukur ku urang. Aya anu sorotanana datang ka zahir, aya anu sorotanana datang ka batin, ieu mah zulumatil jalaliyah, bangsa jalal batin. Aya anu kakarak datang ka syariat doang tatadina teh nyaho ka salat jadi nyaho njorotan nur Kangjeng. Nu tatadina encan nyaho bahwa kitu zakat teh wajib disorot jadi nyaho jeung ngalaksanakeun nur Kangjeng datang ka dinya. Aya anu datang kadinya doang syariat encan datang kana thariqah. Aya anu disorot ku nur Kangjeng Nabi datang ka thariqah berjalan surutnya. Aya ngabersihan batin, ulah aya ria di jero qalbu, ulah aya hasud di jero qalbu, ulah aya takabur di jero qalbu, ulah aya hubul mal di jero qalbu, hubul jah, hubul dunya, hubul riasa dan lain-lain sebagainya. Ketika nur Kangjeng Nabi Muhammad nyorotna luar biasa, datang ka bersih teh bersih lain lalagaan cekas hate. Tinggal urang kadeukeutan Kangjeng Nabi bayat. Pertama urang maca sholawat ulah loba-loba sapoe 3 bisa 3 naik 11 7 naik 11 naik 44 naik 444 naik 4444 tah lamun dibere 4444 kakarak ngagoler di dinya tah nur Kangjeng. Jadi orang lamun hayang nyaho keistimewaan ibadah orang sholawat ulah make macem-macem ulah make engke aya sholawatan di awak urang Kangjeng Nabi nyorot ka urang. Ketika Kangjeng Nabi nyorot sabaraha persen ka urang karasa ka urang sorotan nur Kangjeng Nabi nyorotna datang ka syariat urang metah dina syariat. Ketika nur Kangjeng Nabi nyorot ka urang datang ka thariqah urang metah dina thariqah. Ketika nur Kangjeng Nabi urang nyorot kana hakikat urang metah dina hakikat. Tinggal sakumaha sorotan Kangjeng Nabi wae ka urang. Islamun di Denmark anu ngalecehkeun ka Kangjeng Nabi, di Bandung anu ngalecehkeun Kangjeng Nabi, di urang anu ngalecehkeun Kangjeng Nabi, ulah nyaritakeun jelema ngahinakeun ka Kangjeng Nabi melalui ucap eta mah jelas kafir. Urang ketika urang teu salat berarti urang ngalecehkeun Kangjeng Nabi. Urang teu ngazakat urang ngalecehkeun Kangjeng Nabi, urang teu haji urang ngalecehkeun Kangjeng Nabi. Eta kakarak dina syariat. Ketika urang masih kena ria urang ngalecehkeun Kangjeng Nabi.
ketika orang masih kena hasud, orang masih kena ngalecehkeun Kangjeng Nabi, ku Kangjeng Nabi moal diterima jaga di akhirat. Sebab aing ngembangkeun agama cek Kangjeng Nabi dakwah nu teu ulah hasud, aya bakawara si hasud bae. Sorotan nur Kangjeng Nabi datang ka mana ka urang. Aneh ya. Ketika orang jadi karyawan, hayang jadi karyawan terbaik. Ketika orang jadi PNS, hayang jadi pegawai nu terbaik. Ketika orang sekolah, hayang jadi murid teladan, hayang jadi murid nu terbaik, hayang diaku orang. Ketika orang deket yang bupati, hayang diaku ke bupati. Ketika orang di provinsi, hayang diaku ke gubernur. Ketika orang di negara, di papan atas, hayang diaku ke presiden. Anehna ketika di dunia orang kuari parojang-ronjang, hayang jadi murid teladan, hayang jadi PNS teladan, hayang jadi anak buah teladan ka makhluk jeung makhluk makar itu baik teu pernah berpikir urang hayang jadi umat Kangjeng Nabi nu teladan sarua jeung Kangjeng Nabi. Tah gara-gara jelema kos kitu. Allah. Tolong. Udah dunia bae hayang nomor hiji, hayang nomor hiji. Teu boga terbersit di jero hate hayang dedeketan jeung Kangjeng Nabi, hayang jadi umat Kangjeng Nabi nomor hiji. Teu berani mentang mata peting hudang maca sholawat ka Kangjeng Nabi, hayang di aku umat Kangjeng Nabi. Goblok henteu jasa kunaon di PNS mah hayang nomor hiji, hayang teladan, hayang goblok lah cenah aing mah di goblok minggu hareup moal ngaji jor bae ngajakan henteu aing mah kasihan balik sia ka ditu. Lah cenah aing mah deuk ceramah di lembur aing ulah ngararaji ka Cilongok, aing mah di goblok tahanan ku sia. Maka sapeker sia di lembur sia. Ulah ngaji ka Cilongok ujianana sia nu diabing ku jelema. Sebab naon? Fitrah jelema teh ya, fitrah jelema hayang ngahiji jeung fitrah deui. Hayang ngabersihan batin kumaha ye? Ja aing ieu di ditu di desa ngaji bae teu bersih-bersih. Di kecamatan aya pengajian teh bersih jakieuna ge henteu. Di pendopo kurang kumaha. Ngaji bae ja ieu bukit kandel bae bagi kandel. Bagi mentana rosa. Kamari mah ngan 3 juta kan pun. Maksudna hayang naek kitu. Moal beres jadi kos kitu mah. Moal beres. Bocahna jangan ngaji ka Cilongok ke sarua bae atuh heuh sarua. Ja aing sarua bae teu bisa ngan. Mau diterusin lah bae. Tuh bisa. Roh teh nyongsrong hayang jaho ka aslina. Roh teh nyongsrong. Itu beres lah ieu cenah kami mah lalagaan ieu ngaji di pendopo mah penting diberkatan. Atau komo maksud kitu. Mal beres gajian kumaha ge. Ji emang kiai ulah cenah ngaji pendopo lain ulah niat teu daek lempeng. Nu ngadirikeun ge bupati teu lempeng. Ya maksud tertentu jangan ngaji mah teu bisa kitu. Eueuh kiai anu di ngaji di pendopo haju nganasehatan bupati eueuh. Malah mau naya bupati, bupati kita ini anak daerah. Kita dukung kembali sebab tidak ada duanya. Sudah daripada yang lain-lain. Amplop nu kamari 3 juta naik kan, Pod? Naik sabaraha, Pod? Eta balik ka aing bungkus ya. Atuh nyaho aja aing mah sakan Habib Roja kukulintingan di ditu emang teh nyaho aing geus saeueuh. Ngan nya nama kukulintingan di ditu ge lain naon dek mentar ada gede. Ada rese emang kumaha gitu. Ieu mah kan ngaji kita buali. Maksudna endek hayang nyahon rawong kada dunia kewalian. Sanajan urang beki peda, beki jengkol, ya kan, beki supermi, tapi hayang nyaho. Ngan mal ungkulan gajeun kukuman. Maksudna potongan kadeuleu ku aing tarangna. Kadeuleu lain deui mah tarang kredit kabeh mah. Tuh.
cahaya Kangjeng Nabi datang ke mana nyorot ke urang karasa ke urang nu ngarasakeun urang nu ngarasakeun lamun cahaya Kangjeng Nabi geus 50% we nyorot ka urang indah hirup indah malah capek indah jelema ngaji bae si kiai ti isuk ngaji beula ngaji sore ngaji peuting ngaji kok kacape amat atuh Ki Pudoli ge Ki Pudoli panggungna tilu sapeuting Ki Soleh tilu ge capek sebab lawan boga maksud tuh saya mah bisa riri bae heran aing mah maksudna iswasi atuh boga maksud gabeh jelema teh di deuleu pamaksudanna kadeuleu ku lengkah-lengkahna cek Tuan Sabdo Qadir kakarak ngadenge ngaran geus kanyahoan lain sombong orang Amerika datang ke Indonesia apapun yang terjadi di Indonesia pokoknya saya perjuangkan kanyahoan maksudnya dek ngerau hasil Indonesia kuari geus ulah jauh-jauh ke Amerika apapun yang terjadi tembak bila perlu nyogok bila perlu pripot nu sakitu luar biasa tetep bae terus bae disogok deh emang teu nyogoknya ka menteri-menteri presiden sabaraha sogokan anakeun tama urusan urang luar negeri nu mantak bupati wanieun nyana hayang nangtung jadi bupati kemudian meakeun duit 10 20 50 miliar boga maksud langkah kanya kita mau tahu orang peti muludan rajaban mana datang boga maksud dengan maksud anu tersimpan di dalam hati harta dikorbankan waktu dikorbankan terus capek hanya untuk maksud jadi bupati kuari urang deka Allah iraha urang ngorbankan harta jeung tanaga tita udang jem hiji bae ge muringis bae cenah boga maksud lamun bupati miliaran kono gubernur puluhan miliar hayang jadi gubernur teh puluhan miliar kemudian tanaga ngisi di anu bila perlu atut mah nandur sagala nandur diajak ku Pudoli dipoto dipublikeun nandur hanya untuk sebuah gubernur maksud kanyahoan cek Tuan Syekh ieu mah ngajabarkeun omongan wali ya kanyahoan miliaran hayang eta sekalipun kukumaha ge dibelaan saingan anu sakitu ketatna ditimpah ku nyan si itu beakna 50 miliar 100 aing mah berani hanya untuk pangkat dunia meraih keuntungan dunia iya mah lain dek nyaritakeun salahnya lain berbandingkeun urang endek hayang boga pangkat wilayah indallah geus datang ka mana urang ngaji Quran urang sapoena datang menang sabaraha juz maca sholawat urang sapoena menang sabaraha ratus sedekah urang harta urang yang dikorbankan sabaraha duit sih disedekahkeun pikiran urang jangan ngembangkeun syiar agama Allah datang ke mana sih lamun bupati baik segala rupa dikorbankan hanya untuk kepentingan sejenak atau ieu mah panjang sorga nyorot nur Kangjeng Nabi ka urang datang ke mana urang kudaon teu terbersit di jero hate urang hayang jadi umat Kangjeng nomor hiji tadi dia cak Tuan Syekh goblokna urang tololna urang lain aing teh nolol-nololnya aing ngan nyambung doang emang sia mah tarol ieu boro-boro ku Tuan Syekh ku aing disebut tolol sia mah ja aing ge tolol udah mah tolol kabehan komo sia eta mah sia eta nu mana sia eta bae pokona lah tuh kabi bro jak kukunya anak wah payah ya tolol orang lamun ngaji ihya orang tolol orang mun ngaji minhajul abidin orang tolol kau mau ngaji ieu mah orang mun ngaji hikam orang jadi jelema tolol kabeh orang ngaji ieu geus rada tolol datang ka mana sorotan nur Kangjeng Nabi ayo
lantaran nu mantap disebut nur likauni sofyan an zurmatul jalaliyah kapaikan bangsa jalal anu tersimpan di jero hati urang mukana tergantung sorotan nur kanjeng Nabi. Ketika nur kanjeng Nabi 10% nyorota ka urang beunta 10%, 20% nyorota 20% beuntanna, 30% nyorota 30% beuntanna, 50% nyorota 50% beuntanna. Terus tinggal ukur ka diri urang sorangan ari aing kasorot sabaraha persen. Pokoknya mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Masya Allah, karib. Tanyakeun. Ye, urang ngalamun ye, awak. Aisyah kasorot nur kanjeng Nabi si sabaraha persen. Tanya urang jadi imah. Ye, asana meureun gede, cak urang kene ngajawab. Sia nyebut gede emang sabaraha kali sapoe maca sholawat. Ye, 3. Tuh nyana kene aduh. Ngapain bangun 3 kita sholat dari lempang untuk khusus teh gitu mantap sholat teh tenang naon sebabna teh jelema mantap sholat langsung kegeraan baik untuk tenang naon sebabna ayo dunia ketika orang saya dunia di jero hatena pan orang teh la ilaha illallah nu dimaksud kecuali Allah cak Allah ai sia nu dimaksud kecuali aing mah atuh pan aing aya di sia ji atuh pan aing mah aya di sia artina aya di sia teh sia di mana ayana aing aya ayo geura walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu wujuhakum fawallu wujuhakum syatah fa aina ma tuwallu di mana bae maneh ka mana bae di dinya aing aya. Ayo coba ayo gerak. Masyriq jeung maghrib wae. Aing mah tuwallu di mana bae maneh. Ngahareup aing di dinya aya. Di dinya aing aya. Atuh di naon hese-hese. Ketika urang boga perasaan Allah aya bareng jeung urang, atuh tenang urang. Lempang ka mana aja aya Allah. Ngaharep ka mana aja aya Allah, cicing di mana aja aya Allah, sedangkan maksud orang ke Allah ji atuh dek tahun buru-buru salat mal buru-buru Allahu akbar kerjeun Allah salam atuh nang Allah kuari teh aya Allah urang wiridan dititaku kangjeng Nabi hakikat nama Allah maca sholawat cinta ka kangjeng Nabi jadi tita ku Gusti Allah ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima ji atuh moal gegeraan ketika orang gegeraan berarti dianggap Allah eueuh fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi naik motor dianggap Allah eueuh pajar teu neuleukeun kunyana beralih tadi fil alamin innaka hamidum majid kuari beralih ka karung goni beralih kuari ka warung beralih ka tah jelema anu sibuk pasti kos kitu matak cek plan saya delekeun salatna namun salatna buru-buru berarti nyana teu dianggap bahwa Allah aya lamun mata salat tahajud berangkat berarti dianggap di Allah ngan di doang di ditu mah Allah isin urang ngobrol jeung wali mah isin dek ka mana hayu sia dek ka mana sia cak Allah dek ka mana sia dek ka mana aing aya lupat ka mana bae ini delekeun teu isin sia ka ayo kunaon tak orang teu boga perasaan kos kitu cahaya kangjeng Nabi nyorotna saeutik ka urang nemantak lakin summa nuran liqaumihi syafi'an an zulmatil jalaliyah kama qala Allah tabaraka wa ta'ala qad ja'akum minallahun nur wa kitabun mubin nyata datang ka anjeun ti Gusti Allah nur cahaya wa kitabun mubin datang ka mana cahaya datang ka nur kangjeng Nabi sok geura hadiahan kangjeng Nabi ulah cara Muhammadiyah matak jauh jeung Allah ke Muhammadiyah matilok hadiahan kangjeng Nabi urang mah hadiahan supaya hadir kangjeng Nabi ila hadratin nabiyil mustafa abdi hadiah hadarat karena kehadiran kangjeng Nabi ja kangjeng
Kanjeng Nabi mah teu fokus nyuhunkeun kehadiran Kangjeng ja Kangjeng Nabi mah di mana urang salam Kangjeng Nabi ngajawab aya cok berangkat tek baca urang sholawat Kangjeng Nabi aya makin loba urang maca sholawat makin bersinar makin bersinar hayang jadi wali teu kudu neangan guru ka Gunung Karang teu kudu lobakeun maca sholawat boga anak awewe umur 24 tahun jadi wali itu kudu hese tuh kan Masya Allah wali bae pugu kreditan ngecan anggeus nah iyalah wari mah tinggal ngukur bae datang ke mana nur Kangjeng Nabi Muhammad nyorotna ka urang lamun urang kurang kasorot lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Kangjeng Nabi teh horenganan wa huwa ismu jumlatil insi fi dzalikal alam di alam itu mah seluruh manusia horenganan eta nur Kangjeng jadi nur Kangjeng ruh Kangjeng al-watanul asli sumber bangsa asal nu kokocoranana kuari ka urang teh ti Kangjeng Nabi wajar ngalakeun maulidan ku bersyukur ka Gusti Allah nemongkeun cinta urang mun Muhammadiyah ngabedakeun jeung teu lamun Persib ngabedakeun kajut lamun PKS ngabedakeun bae urang-urang nyana-nyana urang dibeda-beda mending cicing bae minimal menang berkat cek putoli kajian beda ge anak lalintuh gomo aji pendi mah mun muludan teu menang berkat moal giliran da urang muludan kanyana boro-boro berkat hargan teu pinter kodek ieu Kangjeng Nabi nur Kangjeng Nabi lain lalaga aslul watonul asli sanatin barang geus liwat 4000 tahun Allah ngadamel aras di mana min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aras anu sakitu gede na meunang nyieun tina nur Kangjeng lain lalaga bawa kirkaiyatimu sasesana mauhirat mungkinat sari tina nur Kangjeng aya langit aya bumi aya laut aya lurung aya berbagai hewan pobe di nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ruddatil arwah ila darkil asfal tuluy dibalikeun lah roh kana tahap nu panghandap-handapna bikin maujudat mungkinat yakni al-ajsad roh urang suci murni jasad urang ieu adalah hina roh urang suci murni menang nyotet di nur Kangjeng jasad urang ieu panghina-hinana dihijikeun nu banget mulia jeung nu banget hina dikawinkeun mantak lamun urang hideung kawin jeung nu putih anak sedang lamun urang hideung pamajikan hideung korban anak arang batak ke kudu urang ngaca-ngaca heula ngaca aing si putih apa hideung ternyata hideung neangan nu putih abe anak sedang namun orang putih neangan pemajikan hideung anak sedang lamun orang putih pemajikan putih atau anak nang kos cak-cak putih teh sarua bae tuh ya mun urang ngaca aing jore ye beungeut ye jore ye kawin neangan nu geulis anak sedang lamun urang kasep neangan pemajikan ulah nu geulis teh nu sedang bae nu urang bogoh coba ke lawan urang beungeut jore aja pemajikan jore wallah wah masyaallah atuh anak engke kos kumaha bakalna
diturunkan heula ye ndek nyaritakeun roh anu banget mulia menang nyokot tina nur Kangjeng dihijikeun diasupkeun kana jasad nu banget handap jeung hina carana kumaha Allah awalan nurunkeun min alamil lahut ila alamil jabarut aya alam laut kira teu bisa dijelaskeun diumumkeun kecuali jelema beat masuk thariqah karak dijelaskan alam laut eta turun ke alam jabarut eta dibahas di thariqah mah alam laut ieu dalilna kieu alam jabarut kieu teu meunang dibahas secara kieu namun kuari dibahas nah haruleng kabeh bisa-bisa balik aredan kemana guys asalnya hobe ngarana be alam laut alam jabarut dibahas teman haram tidak bisa teman dibahas secara umum tidak bisa urang teh kita nyoba ke alam eta anu babacaan eta didinya gitu jadi urang tepi ente kadinya jadi urang ibadatnya boga maksud dekadinya dek nyaba kos urang gua ribet di dia deka Bandung nyaho kan Bandung diberi nyaho eta di Bandung deka mana di Bandung teh deka gitu Surabaya di bejana nyaho Surabaya deka mana deh kaditu ka mana ka Bangkalan Saolil beri nyaho urang ti dia ti alam dunia deka mana ye deka alam malakut ti alam malakut deka mana tuh Kanjeng Nabi perjalanan Kanjeng Nabi teh tah urang teh perjalanan Kanjeng Nabi perjalanan Isra Mi'raj eta anta jelema lamun teu ngalep ilmu batin nyaritakeun rajaban nyaritakeun Isra Mi'raj moal mantep sebab teu jauh perjalanan-perjalananna ngan sakadar nyaho kitu-kitu bae tapi lamun jelema nu nyaho ka alam eta mantep naon hartina Isra naon hartina gitu aya Isra aya Misra tuh kan nah etalah perjalanan Kanjeng saliwat urang dina Al-Qur'an kos kitu be subhanallazi asra yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakiceut datang bawa bisa nyarita di Masjidil Aqsa naik Kanjeng Nabi naik hiji kedua katilu kaopat kalima kagenep katujuh naik ka Sidratil Muntaha tadi caritakeun dina tafsir ge alam naon eta teu meunang tapi nyahoeun kabeh ge nyaho ngan teu meunang ketika urang masuk ndek bebeneran ka Allah na ndek ninggalkeun alam ieu dibere nyaho supaya urang ulah bingung tah deka alam eta ieu tinggalkeun tah trek sakumaha urang deka Bandung Bogor Cianjur Sukabumi tinggalkeun urang ninggalkeun siap ninggalkeun keluarga ninggalkeun apa urang berangkat kudu mawa ongkos bisi yang minum bisi yang dahar di jalan eta mah bebekelan bisi tiris jadi ditu mawa urang selimut naon selimut berjari gitu banget jika saru ada ke alam itu awas ulama eta kayawan jelema endek jeung henteu na kanyawan mantap guru mursyid jauhan kok bisa jauhan gitu ku Syekh Abdul Qadir dijelaskan urang teh mimiti aya sir di jero etalah anu noel kana kolbu urang transfer ka roh urang bergerak di mana bergerakna di jasad jadi jasad gerak menang roh diperintah ku kolbu tina sir geus kajahoan atuh jelema ieu gerak ka Allah jeung teu da kajahoan kajian teuing eta sir di jero kolbu sedalam-dalamnya laut bisa ku urang dijagjagi tapi sedalam-dalamna kolbu moal bisa dijagjagi moal bisa dalamnya laut bisa ku urang diselami tapi kolbu moal bisa bagi nu bersyariat
bagi anu geus datang ka hakikat mah kajahoan kasih lemah lamun jelema boga pamajikan kakara hiji moal kasih leman soal watak-watak wanita. Tapi ketika orang mulai memberanikan diri nyaho watak ieu kieu watak nu ieu kieu tilu watak nu ieu kieu urang menyelami eta teh ngaranna silem di dada wanita. Nah, nu kolot kajen teh ngope pangocoprak bae geus kanyawani watak memang kos kitu. Nu kadua kajen kumaha ge kos kitu. Nu katilu kos kitu. Nyaho kajen kumaha perwatakan-perwatakanana. Mantap wayah nanya. Lamun malam anu aing keur hadi anu kusia ulah diganggu sebab watakna eta mah lain deui. Nyaho. Sia lamun di anu aing diganggu ge masalah sebab perwatakan gitu. Nyana menyelam di antara dua gunung. Kayak hiji bae hiji moal kanyahoan. Moal kanyahoan. Satu batak coba-coba orang mun hayang nyaho sempitna dunia nyandu. Nyaho ge dunia teh ternyata sempit luar biasa. Nyandung eta sempit. Entak cakolot teh mau lawan wani nyandung sia lamun can bisa nangtung di luhur di kolong. Asup sia ka kolong aju nangtung lamun sia bisa nangtung di kolong los nyandung. Lamun sia can bisa nangtung ulah nyandung. Maksudna kudu eta sempit. Sapina di kolong tah sia lamun nyandung coba ge nagara sakieu gedena asana sempit. Urang keur di nongora asa dideukeun bae kuno kolot. Sial jasa sempit jasa. Kakar ge muka calana aja dipake deui balik lah. Aduh, nongora aya aturan 10 poe teh diragap-ragap. Eta kudu eta sempit. Negara teh sempit. Kudu tasblang. Entek nyandung mah kuduna boga ceulina ceulik kekencoing. Atuh tongtreng sabodolos lah pokona mah. Ieu ceulik. Asup ka dieu keluar teh dieu. Gocoprak bae goleh direnyekeun. Lamun can bisa kos kitu lah nyandung. Waduh cenah kieu teh keur ngelmuan talon aing mah ilmu naon ge boga. Tah, ulah waka, ulah sok nyararandung sia. Kuru sia kajar gua kumaha. Ya, alam laut turun ke alam laut, alam asli. Nah, ke alam Jabarut moal dibejaan. Teu beunang. Fa'albasahumullahu ta'ala binuril Jabarut. Allah makean binuril Jabarut. Nur Jabarut kiswatan bainal haramain wa huwa ruhul sultan. Didinya aya ruh sultani. Aya cerita anak bentuk dakuba dan lain sebagainya teu beunang. Kan berarti di alam Jabarut pindah ke alam laut, pindah ke alam Jabarut make pakaian di alam Jabarut disesuaikan ku Gusti Allah. Ruh sultani ngaranna diturunkan ke alam malakut mah alam malaikat. Didinya ge sarua di alam malakut wa kasahana binuril malakut. Allah makan maka cahaya malakut wa huwa ruhur ruhani. Jadi salam aya papakaianana sakumaha urang bae. Urang jadi guru, kemudian berangkat ke sekolah, pakaianana ganti. Coklat. Urang jadi bupati, bari dek kantor, make pakaian kenong sih ada salah. Pakai kenong. Urang jadi polisi, kemudian dek piket. Urang dek kantor atau kudu pakai polisi, pakaian polisi. Urang jadi abri atau kudu pakai pakaian abri. Tuh, asa pakaian pakaian adalah pakaian ieu. Menteri eta pakaianana. Presiden eta pakaianana. Tetangga kuari permasalahkeun presiden urang mah teu bisa make dasi. Make baju ge teu bisa. Cenah tapi manya hirup ti leuleuk teu bisa make dasi acan. Cek paribasana sebab di dasian gitu teu pantes eta cek batur nu teu satuju ke presiden urang ya aing mah satuju bae atuh jadi presiden geus asa ge jadi bae
suka pindah presiden mengganti aju orang digaji henteu atau tidak digaji teu naon mah iya bae geus lain cenah bejana atuh jore cek anu nyarao iman teu di politik cenah teh akur di ekonomi teh akur ya main politik henteu ekonomi henteu caki ayana bae geus bae jadi ka Allah teriwe deuk ka Allah lamun nun deuk ka dunya tah asa darariwe cenah ieu dolar direk turun-turun ku ada dolar seberapa duit kok sudah bae cilok bae dolar ge teu percaya aing mah lamun timbul gaji pendek teu percaya sebab cilok boga dolar duit ge hese saya teu percaya berit gaji pendek tuh teu percaya henteu aing mah sakali deui tanya deui seberit teu ngomong kurang pede aduh ternyata baca di koran doang iya aja boga henteu beda deui jeung nganu osok boga saberit saanu emang di mana kamari tos nukerkeun tuh kan nyaho ieu mah nukerkeun ti lo ku iki jangan lamun dibere dolar ieu disebut taon cek mah teh teu nyaho ka dolar aju ngomong-ngomong dolar urang lembur teu nyaho ka dolarnya pajar duit galabang teh pajar dolar aduh lah tutup kudu boga cek aja pedi aing nyaho mah gampang atuh kitu onam jacak babaturan ge cenah dolar teh sakitu cakoran sakitu tuh boga henteu teu kudu boga aing nyaho mah geus atuh sapodo atuh aya dagang maju teh henteu ai teu majuna di presidenan ku ieu doang apa keur memeh henteu atuh teh bawa atek burung teman-teman maju tah artinya ieu salam aya papakaianana ja budak ge budak aya pakaian budak atuh ja budak make ambet pan ka dieu coba urang make ambet ayo aju budak makan lamun DCS di pakaian ieu teh anu ka dieu naon ngaranna supaya ngompol ulah acak-acakan naon ngaranna naon tuh nyaho aja pendi mah janyana ge osok ku pamajikanna sok dipakaian pempes abe ulah ngompol meureun balik deui ka orok kata jana tah nyaho nya pempes mah boga burung aya dolar mah teu boga ngan nyaho aya pempes mah emang sok make nah eta pakaian orok pakaian dewasa pakaian aki-aki aya kan pakaian aki-aki ge khususon eta aya nah ieu ge salam alam laut ka alam Jabarut aya pakaianana jadi urang wau tah lamun anu geus sama-sama di alam Jabarut nyaho sebab pakaian eta turun ke alam malakut aya pakaianana sesama nu geus datang ke alam malakut bakal nyaho sebab pakaianana nyaho kiai pakaianna jas apa lain tuh sia mah kajas bae kan ieu mah pakaianna cahaya nurul malakut pan urang ge lamun lampu teh cahayana beda-beda cedok lampu cedok kos kitu cahayana lampu tempel kos kitu cahayana lampu patromak kos kitu cahayana lampu neon kos kitu cahayana mercury kayak apa weh itu patromak mereka nyawan patromak cahayana beda tuh itu mah lampu cedok kos kitu cahayana nyaho tempel nyaho nah jadi kanyawan tina cahaya iya ge sarua cahaya proposal kanyawan baris cahaya proposal kanyawan ku Habib Rozak ku Kipu Pudoli ku Habib ku Haji Pendi kanyawan sebab naon sesama proposal tidak boleh saling mendahului ya jadi kayak ngobrol nyambung ya lagi ngobrol nyambung sesama ahli proposal nyambung salam urang gua hari lamun ngobrol jeung polisi mau nyambung paling sakedeung ima urang nyaba ka alamnya na wa ima nyama ya nyawa ima nyana nyaba ka alam urang moal kebel bertahan sebab urang lamun dijerokeun di alam polisi urang teu nyaho kitu kene alam nyana mun dijerokeun ka alam urang moal nyambung sesama polisi ti isuk datang ka sore ti sore datang ka isuk deui nyambung sebab salam
Habib Rozak pun ngobrol jeung Haji Pendi nyambung. Alamna nyana geus di alam itu di luar planet. Geus aya di pedalaman Sumatera nyana. Jadi berarti ngahiji jeung gajah. Jeung ua-ua. Nah, ieu salam-salam nyambung urang ngobrol jeung abri sakedeung. Sebab naon ka dituna teh nyambung. Nya kitu ge de abri ngobrol jeung urang moal nyambung. Nyahona nyana ka alam urang saeutik. Urang nyaho ka alam nyana saeutik. Tapi nyana jeung nyana nyambung. Urang ge kiai jeung kiai atuh nyambung. Nu salam. Salam di mana ya kiai anu osok proposal ieu teh sakedeung. Sakedeung sebab naon teu nyambung. Ketika si ieu nyaritakeun di pendopo, ketika ieu nyaritakeun naon kitu ngaranna musyawarah, nyaritakeun rapat, moal nyambung jauh mati lo. Teu nyambung garituna tah. Tuh. Rapat ti anu jeung anu rapat ti anu jeung anu kiai teu nyambung jeung nu tilok rapat. Nah, nu mata Ki Pudoli nyahoeun ge nya ka kiai-kiai Jakarta, ka kiai-kiai luar daerah sebab sok kapanggih, nyana sok duet di panggung. Lain CS duet kos Bu Amar jeung Umaydi gitu. Kalamun Ki Pudoli saudara-saudara kaum muslimin, nu ieu wal muslimat. Iya. Nyambung jalan jeung rambut. Nyambung kajen dihenteu teh nyambung bae nyaho bae. Kori jeung kori nyambung. Tah, ieu mah keur nyaritakeun sapakaian. Pakaianna ulah nyaritakeun pakaianna kitu lepis, jas, wol, ulah pakaianna cahaya. Geus sakumaha urang kenalna papada urang melalui sa-alam-alam, sakarakter wali jeung wali nyahoeun dina cahaya. La ya'riful wali la wali. Teu nu jauh ka wali kecuali wali. Nyahoeun papada geus aya di alam malakut. Nyana jeung nyana nyambung bae. Geus teu bisa. Kunaon sih si eta jeung eta kok nyambung bae? Eta mah geus di luar urang. Di luar urang nyana jeung nyana pada ahli Allah nyambung. Hese. Sebab ketika nyaritakeun tawajuh akur, nyaritakeun riyadhah akur, nyaritakeun mujahadah akur, nyaritakeun muhasabah akur, ketika nyana ngabahas eta alal akur, ketika pengalamannya ketika muhasabah dirinya kok akur, ketika nyaritakeun mujahadah nyana papanggihanana eta kok akur, ketika nyaritakeun impian-impianana nyana akur. Oh, satu cahaya. Geus teu bisa dibobodo geus aya di alam eta mah atuh akur bae. Aju kabangi di alam eta nu liar negeri, dalam negeri. Kaparangi. Ketika ieu nyaba ka alam eta itu ge nyaba kaparangi. Kumpul di alam eta. Atuh kumpul sebab wali teh kan aya rajana, kutub ngaranna. Sepanjang masa kutub hiji. Turun imam main dua. Sebab aya masik jeung magrib, aya peting, aya berang. Janata imam main. Aya zahir, aya batin. Nyana nu boga urusan. Turun ka handap mukhtar 3. Turun deui ka handap abdal 7. Turun deui ka handap terus bae, terus. Datang ka wali, datang ka nu kitu 40, datang ka nu terus ratusan. Kos gitulah, masya Allah. Datang ke rijalul ghaib. Minta kurang assalamualaikum, kurang sembarangan. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Cak wali rijalul ghaib, saya nu manggil lagi. Yang ada datang darinya, barang di dalam, tukang karung. Tidak senyawa, woi dak. Ini teh. Cak rijalul ghaib nu sajen kunaon balik deui teu betah kan lo batalkan. Assalamualaikum ya nukoba wali nukoba. Assalamualaikum ya nujabau. Assalamualaikum ya urafau. Assalamualaikum ya usaibu. Eta kan araraya kan tek lamun can bisa carana, can bisa ditongtok balik deh. Balik deh.
iya emang kumaha gitu mentek Tuhan Sabdo Qadir sing hade lamun jemput ngaranna aing teu boga wudu hancur sia mentek ka rumah nu eta mah dicabut bahaya sebab naon engke loba nu maca seh teu boga wudu di antarana silakan teu boga wudu gua cabut ku Tuhan ulah ieu mah hancur atuh loba nu pae kada-ada keur majana kutub rabbani wal arifin somadani kerlek lain Allah kerlek ay kunaon ieu teu boga wudu di jero hatena ngasa kadar bakakak doang tuh Masya Allah salam ya Allah ya Rabb nah iya di alam laut turun ke alam Jabarut albasahumullah binuril Jabarut ayat pakaianana ngaranna nuril Jabarut kemudian turun ke handap ke alam malakut wa kasahum binuril malakut ayat pakaianana ruhna ngaranna ruh ruhani ayat tadi ngaranna ruh sultani turun deui ke alamul mulki urang ayeuna ya di alam mulki turun roh ke alam mulki wa kasahum binuril mulki Allah mere pakaian di nuril mulki wa huwa ruhul jismani ruh bangsa jisim ieu wa khalaqal thumma khalaqallahul ajsada minha Allah ngadamel jasad tina anasirul arba'ah jadi tina unsur nu opat hiji jasad badi damelna tina ardu taneuh dua ardu tina nur tina sana nomor katilu tina ma'um nomor kaopat tina hawa jasad dijieuna barang hina roh barang nu mulya jasad badi dijieuna tina taneuh tina cai tina hawa tina sana numanda eta nu dibutuhkeun ku jasad nu dibutuhkeun ku roh mah lain babacaan kebutuhan roh zikir kebutuhan awak ieu nu tadi dihijikeun diasupkeun mantak Allah ngajelaskeun minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum